warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, sababaraha warta anu parantos dugi ka meja Pipe News. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku bahasa Sunda edisi Senin kaping 14 Februari 2022. Pamirsa, sababaraha menit kapayun, simkuring baris nyarengkeun pamirsa dina informasi-informasi sabundaran Jawa Barat anu munggaran aya warta di Kota Bandung anu ngeunaan kupat tahu. Simkuring Siti Nurhalijah anu baris ngadugikeun warta salengkepna. Pamirsa Bandung teh aya pisan ku kulinerna. Sajadi ti ieu teh deui pada mingagandung ku baheula. Di antarana nyaeta kupat tahu. Kupat tahu Puja teh kaasup salah sahiji kuliner nu aya di Puja. Buktina anu ngadon ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weleh meral wae. Tepi ka ngantai heula nungguan tempat tiuk anu kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu aya di Puja teh lain wae orang Puja tapi oge di warga kampung nu sejenna. Rea nu mikaresep kana ieu kuliner. Kupat tahu ieu teh aya di tahun 2013. Anu jadi ciri khas kupat tahu ieu payu teh miboga rasa anu beda. Cara dijieunna ieu kupat tahu teh dina beas anu ditutu terus dikanu mejikomkeun. Bumbuna make bumbu kacang terus dikecapan. Harga kupat tahu ieu teh 5.000 saporsi. Dagangna dihareupeun imahna. Kupat tahu Puja teh muka ditabu genep dugi ka tabu 8. Ngaran padagang kupat tahu ieu teh Ceempok. Ceempok milih usaha kupat tahu ieu teh kusabab henteu aya deui usaha anu kumanehna bisa dilakukeun. Naon anu jadi ciri khas kupat tahu payung? Nganu bumbu kacang, terus nganu kerupuk, kecap, bumbunya ya. Sabaraha hargana? 5.000 satu porsi. Kumaha proses ngadamel kupat teh? Proses didamelkeun di da ieu mah nya di Mejikom. Terus di kitu sampai halus kitu nya ditumbuk sampai halus. Ini ngadamel di Mejikom. Sabaraha modal anu dikaluarkeun jeung usaha ieu? Ngamodalna mah 100.000. Lengkap 150, upami CF, upami teh CF mah nya kirang ti 50 upami CF 100.000 janten 150. Pemirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu simkuring Siti Nurhalijah seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.